Semar ya gegelar winang meraga sukma Semar kuncung pakuning alam Semar ya gegelar winang meraga sukma Siti bentarkan putra Sang Hyang turun ke dunia maksa bade ulun mawa milarian manakawan mulat medal ingkang Sang Hyang ke agan pangaula disim abdi bade ngahaturakeun sama bekti kaunyuk agan pangaulaan diterima Kancing Ramawa lain jadi tiap geus tajingga bade ngaturakeun sama bekti kaunyuk agan pangaulaan boga bae dicambi diterima cepot abdi dawala bade ngaturakeun sama bekti kaunyuk agan pangawulaan muga be dihapunten samudayaning kaluluputan diterima sama bekti sampean dawala ke ieu teh disim abdi teh bunga campur reuwas nyaeta ari bungahna asa kagunturan madu kasumpingan agan pangaulaan ari rewasna tumorojo tampalarapan teu masihan iber ti anghalna aya naon ieu teh kapino damel malah ngaleukeun keuing ngabanalet ngemat nyatang pinang malah cek bahasa dalam macenas dibasa kena sela blakiti sela tengaran batu blakiti kieu teu benten nyaeta sireum anu ngantai dina batu agan antarja agan jakatawan malah pancawala malah aya geuningan tuh agan destra jumana ge nyaeta wawaki raja ti Amartarawu aya naon ieu teh lain ari heunya ninengna di Panawati kitu we ta pamimpin teh nyaranaah ka rakyat ngalalongok ka dieu heunya mudah-mudahan mantak di negara Amarta manu eureun sajahtera anu ayeuna nu nek ngajararabat mudah-mudahan nya mudah-mudahan ceung jadi pangagung anu nyaah ka masyarakatnya jang sing areling gitu nah gitu nama minak kana mah keretek gitu meureun lain keretek geritik meureunna geritik mah anak meri atuh anak meri mah titit atuh titit mah leutik atuh ari leutik mah nya awewe si omo si otik eta mah atuh tuluy ngaco istuni nah ada ngomong nanti bapak mengeres kawas beling lain kawas beling gembling gembling mah lintuh atuh hai lintuh mah tuh lain juru kawi bisul sia naon teu nyambung sia ningkin jauh bisul mah garinyul atuh sebutna
Garinyul sebutnya. Garinyul mah tuh lemur na Bapak dalang udaya batu nungul eta mah tuh. Ari batu nungul mah pan ayana dan di makam tuh tungul eta mah tuh agan. Entong miluan atau agan entong miluan. Ya eta ngahaja kaula ngempelkeun sadaya lurah tam-tam anu aya di amartan nya eta disuhunkeun bantosanana. Maksudna ieu Bapak mah di dieu ieu. Maksudna ya tuning ding. Lain teh baju teh itu jadi ganti-ganti di bahelo, di baheula itu wetna bau toke ieu. Sia ngece aing teh. Pangmalikeun Bapak I. Pangmalikeun ka Bandung. Pangmalikeun baju legging. Legging. Lain mangmalikeun legging, ketang. Entong entong Bapak mah. Eta we sinen pangmalikeun baru katan kulit beuteungna kadeuleu. Tuning mungkin danyaan atau mungkin dia teh bener makanya yang dalang asep ayeuna nu ngocomangna di dieu ieu sian nu ngocomang di dalang asep tuh itu atim. Kalagian nama oh nyai dipikir-pikir mah lain ngomongnya teh cenah nah da saya teh cenah dayar cincin batur mah alus gitu ya jeung urang mah nunutan wae cenah padahal manehna ge jeung Taryana di Cianjur ieu kapake teh ngocomang we dia mah hepe we ngangah we ngan lain kan kieu kadengan eta gitu ceplak gitu nah ateun ke kayang teh panjang umur si eta aing susah mun eueuh teh meureun duh mudah-mudahan jeung panjang umur jeung nepi ka eueuh nu nguruskeun mecak anak terek-terek kuun makaning pasti marulang tarima burung nage sip tuh si Yaya mawa tamang si Agus mawa peso sudah diringkus ku si Yaya tuh dipencit ku si Agus cirinya jelema kebeungeut kaciri jelema nu tinggal kalongeun lae aya saha nu tinggal kalongeun tukang tenang kunaon tinggal disentakan wae dan kayak ateun keok ateun weudeu deui murukankeun kumaha atuh aduh ampun jedog sia tong panjang anggung ka aing kesal hayang cicing marina ge cicing cicing nah eta aing boga nu nyieun wayang di ditu budak teu katulungan temalan jeung da wa umit anu aya anu nanya teh atuh udah ngomong teh cucu ngarewas kitu lain cing ngarewas ceulina jeung diceulina duh rajeun teh aing aya nu maturan ka jelema kitu kala mungkin bingung aya nu ulang tahun nganturan ka imah dewek assalamualaikum dareg-deg ka dapur naon cenah ngahokan naon lain uing da rasana dihareup aya nu assalamualaikum ih heueuh cenah jelema dihareup
Mitra. Aduh, ampun deh. Aya deui ka ditu namu kada baik dalang darsum. Diusir ku anakna cenah wah yang bunuh diri. Jadi apaan kuing oge lain teu hayang bunuh diri teh wacan manggih tamangna baru-baru kedua cing. Paingan di gemor wae Duni. Ari maksad salira nyaeta putra panjenengan kasumpingan ku Wacung anaon ku Kakang Jumir Aji putra Kanjeng Rama wa Arima. Mana agan Arima teh? Arima nyaeta lanceukna Kanjeng Ibu. Heuh Arima teh mana? Cenah kaula keur leutik geus ngemasing pati itu makaning terlaya. Ari agan hoyongnya terang Arima. Senala jawayang. Abdi hoyong terang karupina Arima. Kaula hayang. Aya ya. Eta tadi. Aya fotona. Bener-bener sampean boga fotona. Aing mah ampun dah tuh. Tah ieu fotona tah. Waduh, ieu fotona. Yang disimpen di ku abdi. Ampun. Sing apa yang Madipati arek wah. Alah, geus Doni. Jadi eta foto tak eta Jagung Agung baheula teh eta teh masing pati tu makaning terlaya. Apaan abdi mah beh ditu. Beh ditu abdi mah boro-boro di zaman Ramayana anu di Mahabharata baladin Ramayana ge abdi terang. Eta geuning sok aya cenah dongengna harita teh aya monyet di Araratu. Agan hayang terang. Hoyong terang agan Subali. Kaulah yang apa Subali teh nu mana? Beladieuna. Gua dicokot, anak menyokotkeun foto Subali. Cokot. Ah, ya Subali gitu. Oh, eta paena kusaku Sugriwa teh kan. Lain apalah. Tenan deui. Jadi sampean mah di baheula ge, nya dia mah di kapungkur ge. Subali teh geuning goreng geus butut eta mah kan. Geus butut ada bara-bara keur mulas wayang atuh barina ge. Ari goong nu kumaha goong. Atas agan repot atas. Hayang terang agan goong. Hayang nawa. Murukan ge. Aep yang apal deksa. Cenah eta teh Subali teh boga anak, anon boga adik. Kemar teh agan. Asal lama Kuarsa jeung Guarsi teh. Dinya eta perebut cupu Manik Astajina. Eta perebut eta nya jadi Subali. Sugriwa Subali. Jadi Subali nu tadi mah Subali. Sugriwa hoyong terang agan Sugriwa. Hayang kaula. Nentung Sugriwa.
Aya Sugriwa ku abdi tanah itu nangtung Sugriwa. Oh aduh. lain rupa-rupanya istuning. Ari maksad salira nyaeta Kakang Jumir Aji teh bade nyanak hakna Princen Dani anu ditamut ku Nalaka Surapoma. Nyaeta di negara apaan teu? Trajutisna. Oh. Jadi kaula teh ayeuna teh geus ngutus Kakang Jombir Aji. Aduh aya anak bapak benar aku anak. Amuy. Angin kelor wario Surabidoma parahu maju ku barat jarum sapotong benang dikepake ngaharimat jagat tanah. Isim abdi atas nami rakyat Tumaritis bade ngiring sareng ngadukung kana perjuangan salira. Mudah-mudahan jeung tina kanan oge jeung kapimilih anu disebat negara Princen Dani. Nuhun agan ku abdi didukung. Nah gitu Pak. Murukankeun. Tah gitu. Bapak hayang apal kumakarna. Dewek mah teh hayang apal kitu, hayang soten duit lagu. Geus istuni. Sawang kimpal wacakan. Sapraptanipun Jombir Aji nubu dipun balang dening Patih Mega Bodara ragrag dipayunan pranyata Gatot Kaca. Kaget konera kaget kaget goneraan ningali kaget Gatot Kaca Olohok tengok aya Olohok kaget kagiri tur babarangan tampok jokong sauyun saha ieu teh daya sandes Kakang Jombir Aji nu diutus ka Prajutisna. Bener-bener nu asih dipulang sengit nya dibere nginjem tanah nu sakitu legana tegal aplakan leuweung geledegan nyaeta Princen Dani agan kulit waru hanggan daru tolunul truk lilir yang merbangun kaya ngimpen sare sagedapan lilir yang merbangun buat kaya ngimpen sare sakedapan sarena namung salenya
Yi tewas kumaha kejadian kaditu. Waduh jawaban lagi lain nu mantap pikagumiran beres alabatan dicepret ku sapu nyere alabatan perih lagi alabatan digerihan ku ini komo lamun geus inget karena jawaban ada sifati mega bodara iya icin benci muak etop sebut nate can oge ayeuna mah hayang geus jadi dayu asal naon tegal aplakan leuweung geledegan ayeuna geus jadi kota cek akang teh kaula mah teu butuh ku bangunanna butuh soten nyaeta ku tegalna jeung ku leuweungna ku taneuhna tadina asal kosong-kosongkeun deui we doho jawaban teh anjing belang deui ari butuh-butuh ting mah ku taneuhna mawa 2 karung sak saja waduh tuluy boro-boro si patinggaran sampean Jemir Aji dalam si Gatot Kaca nu nitahna datangkeun ka trajutisna jalma baye model kitu rek wani nyokot Princendani negara anu geus diurus di baheulana nyaeta ayeuna geus tinggal ngeunahna jeung dipasrahkeun ka Jet Ancur lapur papan awam turis Gatot Kaca barang nguping sasauran Jombil aja nafsu ngaguguduk amarah teu kawanahan kuna opone kuna opone girisang Gatot Kaca wian kadia si mamungling mapagiuda arga suta kurang aja si Pati Mega Bodara nyarita gitu leres kakang Antreja ye kakang Jagatawan ye Rai Abung Maju kaulah nunra kakang Mas Gatot Kaca oge paman Destra Jumena Raden oge kakang Pancawala Rai siapkeun pikeun nyerang waktos ka trajutisna tuturkeun kaula mana tuluy li mana nu ngaran si Pati Mega Bodara teh mangga uak nyunkeun pantosan urang nyerang ka trajutisna semangatnya beren demi berjuang lah yang ke maka dia mudah-mudahan we dulur pun adik cing tenekanan cita-citanya amin doakeun di selainnya adik dewek nek boga cita-cita mudah-mudahan be nya tenekanan jeung Umar didoakeun urang ngadua mudah-mudahan be buang ke mau lamun anjeunna on geus dipanggil cenah ka dieu nek hiburan nek ngarecehkeun duit kencring jang alah bukan kan aduh apa rupa-rupa tuh judul nagenya si bungsu jago goyang bang ayeuna mah malak nok pelor cicicang curileung tuluy deui aya si Japati manukungkul di Subang Masinen teh si Piit aya can aya san kahileud hileud si hileud itu hileud bungka ieu hileud jengkal kayak diaranan kabeh diganti hileud
si Onis hileud na hileud hungkul ya nama neng Onis oge kan mal titah manuk hayu jang nekat rajutisna jang siapkeun kocap pawontening kayan di tapal batas negara Trajutisna dijaga kuat dia bakal hangkot kuta nyaeta tamtama pintara anu yakin ieu teh angkatan perang warisan ti Prabu Nalaka Surapoma. Wah carincing pageuh kancing saring sepageuh ieu boga dulur eta untuk watrang eteng dihareup tilu aing pasa jeung dulur lain pada putlahan parebut huntuk lain jan batur parebut kebon parebut sawah yang parebut huntuk cenah tuluy beunang ku aing huntuk udah kabeh dulur aing teu boga huntuk ku aing dicokot kabeh saha ieu si Ruhmat Rahmat nih Ruhmat si Ruhmat Doni rame ieu kompak kikieuan lamun nabuh bener teu kompak gregetan maneh mah kadi mana kadi alhamdulillah makanya ngeuweuh keur diuk ge loba teuing wayang deui teh sok jam mau bindara sama kempot perang ka dieu ayo
Siapa yang ngaran Syuib saha mana ngaran Syuib si Syuib si Bambing teh mana nu jadi mingan tu dalam banan teh ngadenge geus gede iya nak dalam banan teh lu resep ieu meuy kos me badut gede ngeus nyerikeun saha sia jeung cerikeun si Ruhmat aya banget serius gitu aduh jadi kulit pucung jelema kabeh ke serius udah keren ngus ini siang ngus ini bukakeun waduh aing udah jadi si Karna kieu aduh hayang ngigol euy aing ngilu ka golongan buta aya da we urang ajar maneh urang mana dewek urang amarta maksud maneh nyaeta rek ngarebut Prince Cendani semplakeun binatang kurang ajar awas atuh jeung kepung bakul buaya mangapalinggan gua abdi coplok kopi anda ta si saya teh ngarang deui si
Ruhmat, Masya Allah. Modal boy. Awasi orang betot ke dasar bumi. Wah. Betotan ke dasar bumi siap nih. Lain naon teh sosokot gitunya.
Wah si urang betot di jero hadapi aing babahari agan batur mah nya teh capeknya di betotan di jero hanap hah lain babahari mah tere kawayang kula deuh sebagian ngabetot lain gila beres sama tah. Katingal Kupati Mega Bodara barang wadia balad bubar patauran mamban nira tangga demang ewu mamban nira tangga demang ewu pagulingan itu sakano datang na di onda kurang ajar si Gatot Kaca geura teh mungkin kadik jaya sampean ye Pati Mega Bodara awasi ku akang ieu si Mega Bodara deh kupaipan cenengan geus bakal dipayuna singkil Gatot Kaca seret sinere dan banting dinantingan hadu telu hampar tiga kancaya ge waladan adia Benadan badan dewe dilarang hari badan dewe dilarang burung madara burung merpati badan larang pati-pati saja nangis saja
sudah dipotong di dinding orang bagus kayak Erjun kantong kosong disimpen jember wayang nong pelambang manesa nuku satria rek berjuang di medan perang tegang mati kali dunia yang edan balik ke gua uripku matimbang dadi lalakon ketung ngaratin aku hari wadon sing jadi ditaku malar idul mangetaku uripku matimbang dadi lalakon ketung ngaratin aku hari wadon sing mah jadi ditaku jambala jambone kuning Titipanan Aji Braja Mustiku Gatot Kaca Pati Mega Bodara hampir kesas Kakang Jakatawa Urai bakal dicincak mastakan aku sampean kunon ku sampean betot sukuna tita pegat HDI Buat loin dipekatkan huluna teu beda buntu cangcak coplok dia itu bu gugur hubungan hayangnya urang balangkeun mastakana balangkeun hayangnya kadinya agan kasoteja putra panjenengan bakal dibalangkeun ieu mastakana Mega Bodara Cawiaga aya naon kaulah kululus-lulus teuing ate kaulah ceng saredet ceng sereblak malah kunaon ieu panon kekerenyedan wae
sapraptanipun mastakana ieu Pati Mega Bodara nu dipun balang dening Gatot Kaca sapraptanipun ragrag dipayuneun Prabu Anongso Teja. Wah sekarti bayi ngayuga raga dalam kang tumiba. Aduh Paman Mega Bodara sampean nepi ka ngemasing Pati tumekaning perlaya sampean anu ngurus di mongkoak nepi ka ngungkuk kiwali ati Paman Mega Bodara Prabu Anongso Teja barang ningal mastakana Pati Mega Bodara karasa juang jeungna aya di keraton Trajunisna margi Prabu Anongso Teja ieu teh minangkana asuhan Pati Mega Bodara can bisa mulang tarima jeung Rama Paman parantos kemasin Pati tumekaning pelaya Paman takdir tebenang dipungkir kadar teu nang disinglar warisan ti nu kagungan jogo Pakti Bagja celaka angin Gusti nu kagungan batin ceri kasasa deui batasa kokaniaya la 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 batin